Mak, hayang beli skincare. Ah, skincare. Buru atuh, Mak. Kan kudu dirawat banget teh. Ah, kos artis dirawat. Kan meh glow up, Mak, meh gelis. Ari gelis mah ke mal hese neangan jodoh oge. Mage baheula tara make skincare. Tapi ini alhamdulillah laku oge. Aya nu rek ngawin. Rek teh dikawinkeun kumaha da mah mareuna teh heula. Ya hostis rahasia. Mana mah? Usir ku majikan. Can mawat. Halo guys, kembali lagi di vlog Sepopoe. Di vlog kali ini aku dan teman-temanku berencana untuk KS di Leweng. Karena akhir-akhir ini kamarku dan juga kamar mereka sedang dilanda oleh wabah Tula. Kita memulai perjalanan pada pukul 5 sore. Maka sudah dipastikan perjalanan kita akan kepentingan. Setelah menyusuri jalan yang begitu garu, akhirnya kita pun sampai ke tempat tujuan. Dan untungnya sebagian dari kami sudah ada yang mendirikan tenda. Kenapa kita memilih tidur di Leweng daripada tidur di hotel? Karena HS di Leweng murah! Walaupun di rombongan ini terdapat laki-laki, tapi untuk para perempuan kita akan HS bersama. Karena HS bersama laki-laki yang bukan muhrim selain membawa tenda dan perlengkapannya, perbekalan wajib dibawa saat berkemah. Selain kue kohok, kita juga wajib membawa pembersih sungut. Apalagi kalau sudah makan jengkol. Kebayangkan kalau kita huai dengan mulut yang bau jengkol. Kasihan atuh teman-teman kita. Maka dari itu, setiap sudah ngagusok kundi, aku suka berkumur menggunakan secret clean agar rongga mulut dan gigiku bisa bersih secara optimal. Gunakan 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan rongga mulut dan juga gigi kamu. Setelah selesai makan bersama, kita pun mengisi waktu dengan mengobrol dan si Deang di depan sini. Can mawat. Sebotol minuman. Alah, sebotol minuman. Disawernya dulu dong. Tadi aja Ya, dapat euy. mantap nyo. Dan begitulah keseruan kita malam. Nantikan vlog aku selanjutnya ya. Sekian dulu. Thanks for watching. Man hayo we, kemarin datang we paket. Siapa teh kopoga duit, kita pokoknya tengan hayo we balanja. Hari diberi duit ku kalau teh ieu teu neun. Ayeuna kitu wae, udah kawe mah kudu singrik-rik sia teh. Kudu bisa neun duit. Nah meuli naon deui eta? Tas. Gusti nu agung. Man hayo we meuli tas. Sakitu tas geus loba oge. Beakeun heula hiji-hiji, karek meuli deui. Beakeun kumaha ari emak? Emangna GU? Ganeng sia ah. Mami apa tuh di dapur? Makan nyopan sangu, kada tutung. Mak tuh geus asak. Ih, boga naon eta mah? Tas. Nah, bangun anyar nih. Nyaho atuh anyar keur naon urut mah. Iraha meulina. Pieu karek datang. Mak mah bisa we, ke urang mah tahan tong balanya wae. Ari emak sorangan ngan hayo we balanya wae. Poho sugan. Naon? Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi nggak gitu nyet. Naon sia? Naon ieu mak? Cangcut. Es buku bantal. Nama ke sagala di alung-alung ari mah. Lain di alung-alung eta tepuk. Piraku bantal parawan ti kameureul kitu. Nah sia teh teu era memakai bantal nu pilu kelapak dahdir. Geus kumaha kitu? Nu ngajeng jehe wae. Mak ya, harus bersih. Tuh, pan alus kada nagara bersih mah. Jadi bersihan. Ah, ada juga iya anggal urang mah. Heuh, nu maneh eta mah? Terus eta nu saha tuh? Ya mah nu emak geuning. Alhamdulillahnya ce, BLT teknis cair deui. Heeh. Penuh ting korsina ge. Sok ce, mangga diuk we di dinya. Ah, sok we diukan kok ceu. Sok buru bisa enu nempatan. Ah, menang kok ceu we diuk dirinya. Teu sopan atuh. Kan euceul mah leuwih kolot ti abi. Kudu ngelehan kan nu saluhureun mah. Sok buru bisi canggeut suku. Wah, maca ke suku ceu mah. Geus biasa nangtung ti keur zaman Jepang oge. Sok we diukan. Mung pajarkeun we abi teu hormat ka nu saluhureun. Sok we euceul nu diuk di dinya. Ah, kalem we. Hai buru bisa di tempatan batur. Sok atuh ce, diukan. Ah, sok we. Sok atuh ce, diukan we. Ah, moal sok we. Ari euceul. Sok buru bisi canggeut. Moal ah, sok ke tempatan.
Sok we atuh ce, yuk kan. Sok ha tempat aku aja. Abi mah jadi curiga. Wah, cuma ke penyakitannya matak mung niuk oge. Kok abah teuing nya ge geus kolot kieu. Awak jeung kasehatanna nomor 1. Paling ge ece tanu bisulan. Matak mung diuk oge. Ngaledek. Emangna masih kena usul meta bisul. Deh. Yang kacai. Bu. Tos lami. Ti kamari. Sok mau cari. Asal ke ibu cari jadinya. Nuju keur teh tiasa calik ibu mah nuju wasir. Oh, nuju wasir. Tah, ku ieu wasir mah Bu ubarna. Oh, ku eta ubarna. Nah, Bu. Bade naros, ari nami ubar nu dipasikeun ka si Ece naon namina? Ning siang geus sarua wasir. Oh, hemoji. Iya we atuh duaneun. Mak, tadi puting aya bangsat. Ah, bangsat di mana sih teh? Nah, haning emak mah teu apa? Rek apal kumaha? Mama geus kerek, dah dirge geus rametek tika kana irung. Memang bangsatna kayak masaha kitu. Ka imah teh Lilis. Iris mana? Iris sana. Eta. Terus kumaha we? Geus beunang dah bangsatna oge. Kaburu kanyahoan pan ku teh Lilisna. Alus atuh masih kena bisa kanyahuan. Ah, tama bangsatna we boloho. Sagala hayang nyobak heula pipi. Nyabak pipi saha? Eta pipina teh Lilis teh dicabak heula ku bangsat teh. Atunya hudang meureun teh Lilis ge da karasa. Nah, maka sagala nyabak heula pipi. Aya wae bangsat teh. Pan eta meureun mah sanajan randa oge teh Lilis mah geulis. Mantak bangsat ge hayang we meureun nyabak heula saeutik. Emangna siga emak bangut meni hauk kitu. Siga ucing nu bijil tina hauk. Bedegong sia ka kolot. Atuh darek teh geulis kumaha? Lilis mah da sok perawatan. Naon da perawatan lagi kur make skincare emak? Heueuh nya. Heeh. Urang ge apal skincare na naon? Make naon kitu? Make skincare Irene Beauty. Yang terma lamun emas siga teh Lilis kitunya cabak pipi ku bangsat, marek ngagoak moal. Ah, moal. Daek mak marido. Ah, nu bener ieu teh. Bener. Asal bangsatna kudu kaset calalimin ho. Sae, parawan wayah kieu karek kudang. Beres banget tadi tuh. Heula tuh tiris. Lain kehola. Ya buru, pangbelikan uyah ke warung. Ih, mak. Sieun poe ayeuna mah rek gadag di keluar teh. Wani. Maka kudu sieun kunaon. Sieun, mak. Tadi puting urang ngimpi modal. Mani karasa pisan bijilna oge. Cenah ari ngimpi modal mah sok sia lain. Nah kumaha lamun sek urang kuna naon di jalan? Ah, ulah sok loba itu ieu pangbelikan uyah. Sieun, mak. Ih, Mana naon sia teh moal? ari mana teh sieun? Lamun urang kuna naon di jalan, sanajan ronghod kieu oge ieu teh anak mak keneh. Ari mah nyaah teu ka urang. Mun teh nya mah sia teh mah paraban koing oge. Ya buru pangbelikan uyah. Bung mak sieun. Tas si jurig meni kugo ke sieun. Alasan we sia mungul dititah ku indung. Lain embung mak sieun. Sieun mah ka Gusti Allah lain kana ngimpi. Barina da sia malin ngimpi atuh. Modal nage nyaan. Ah, nuraku. Ambuan atuh. Heueuh.